aing moal ngaganggu ka dia ulah ngaganggu kang aing cak rawayan tuh dia ngaing-ngaing tuh tah bahasa rawayan mah cak kan aing bakal ngelek ku dia ngan tetep aing bakal perang jeung dia bahasa rawayan eta kos kitu sebab aing boga ilmu pucuk umum 40 imah ku aing bisa salengkah tetep aing eleh perang ngan tetep aing kudu perang bae jeung dia tolol tuh coba eleh geus nyaho tapi perang bae urang teh bakal perang deui ti mimiti Tangerang Serang Pandeglang tah kadinya ka Cibeo tah eta mah kabeh bakal perang bae mantap kieu kuari nyana ka dieu dagang naon kitu ngaranna madu sagalana eta teh jana keur nyelidik jalan lain dagang-dagang deui kieu deuleuh sejarah Banten emang kumaha gitu supaya engkenya nyaho jalan mun di pasar kemis ka dieu di etek ka dieu mantap cenah mah lain sadagang-dagang karuyuk ge banyak dagang karuyuk terus bae ku nyana tah cek cenah ge dia ulah ngaganggu ka ngaing-ngaing moal ngaganggu ka dia ngaing-ngaing pokona mah aing bakal eleh cenah mun perang jeung dia tapi aing mah bakal perang bae jeung dia jeblon teh eta iki holid tah beres tamat ta ti Ciseeng jeung ti Cibeo kuari ka Ciomas Sadigo saya salah sedikit golok wadidinya luar biasa geus asup ka jajaran kitu baju hideung-hideung A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim walau darabuhu lan lamun mukul ya wong akeh ku ing wong bisyatin kelawan pecut Pakataluhu maka matain ya wong akehu ing wong wadarbu kulli wahidin ale utawi ukulan saban-saban kang sewiji gairu qatilin iku oranana kang sok matain Fafil kisos alaihi maujuhun maka ikut tetep ing dalam kisos ing atas wong akeh utawi pirang-pirang wajah sihatuha asohuha yajibu utawi kang leuwih soheh aujuh iku wajib iya kisos intawatau lamun mupakat iya wong akeh waman qatala jaman lan utawi sabawong iku madaini yaman jamani wong akeh murattaban kang den runtuyaken Kutila maka den padain yaman bi awalihim kalawan awal jaman au ma'an atawa hale bareng Wabil au ma'an atawa hale bareng Dadi murattaban hale murattab au ma'an atawa hale bareng Fabil qurati maka kalawan den undi walil bakina diatulan ikut tetep kadue kang kari kebeh utawi sakeh hediat kultu ngucap ingsun walau qatalahu lan lamun madaini falau qatalahu maka lamun madaini hu ing wong gairul awali Bagsalian kang awal aso maka dora kaya gairul awali wa waqa'a qisasan lan tuniba ya qatluhu iku qatluhu tin qatalahu iku qisasan qisas
Walilawali diatun lan iku tetep kadue kang awal utawi diat wallahu a'lam utawi Allah iku kang maha uninga utawi Allah iku kang maha uninga. Urang bacakeun heula Fatihah kahiji kanggo almarhum Arca bin Hasan, dua almarhumah Hajar Mah binti Ali Kampung Sondol Kutabung. Katilu ialah almarhum Lasmorejo bin Parto di Kromo Ngawi Jawa Timur. Kemudian Haji Zangzang bin Haji Dadang Kampung Pangodokan Kidul wafat genep bulan Rajab tanggal genep bulan Rajab tanggal 27 bulan hari Minggu masyaallah. Terakhir ieu mah keluarga besar toko Mas Tabrani Tangerang. Urang bacakeun Fatihah kanu tadi disebut nu parantos mulih ka jati mulang ka asal oge kanggo keluarga toko Mas Sabrani bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salajengna urang insyaallah ngaji 2 minggu deui. Minggu isuk masih keneh ngaji, terakhir mingguna deui. Nisfu insyaallah nurutkeun tanggal hisab qopni Sulamunairen. Jatuh tanggal hiji na rawah adalah poe Kemis 11 derajat luhur malam Kemis. Geus lamun tanggal hiji na Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo Kemis geus urang nisfu Sya'ban malam Kemis. Pergantian buku-buku anu lila ieu disekep. Tinggal urang dibere buku nu anyar. Geus bagus pisan, akhir buku stempelna bagus. Awalna geus stempelna bagus. Sugan we nu di deuleu awal jeung akhir. Jadi beres, Pak. Sekwalaikat baragus kabeh meja geus lah cenah tuh padahal di jerona mah aya ngibing sagala. Carana kumaha macem-macem bentuk taqarrub ka Gusti Allah ngan aya tingkatan-tingkatan. Jang urang mah anu pang boncit-boncitna cukup maca Yasin bae 3 kali tah eta insyaallah buku urang naik stempelna bagus. Turun buku nu anyar di stempel deui bagus. Tah iyalah nisfu Sya'ban. Aya nu makekeun nisful awal tanggal malam 15.
aya nu makekeun nisfu tsani tanggal 16, aya nu dua-duana make teh nisful awal maca Yasin, nisfu tsani maca Yasin. Aya nu henteu duanana. Malam 15 nonton TV, malam 16 nonton internet. Bola macem-macem. Terus urang maulah esian kudu madehes ka Gusti Allah. Eta cenah sok aya salat nisfu Sya'ban 20 rakaat bid'ah. Ulah tamajang tahapan khusus jelema-jelema nu boga ijazah. Urang mah ulah bae mun di lembur urang aya nu ngajakan urang mah ulah doraka mun salat doraka. Jadi salat teh dosa. Ngan ngageunggeureurkeun kanyana ulah, urang mah milu ulah kos kakadal bae kitu. Aya kadal atuh sabodo sepira kadal ngaganggu moal urang kanyana nyana gitu ngaganggu ka urang geus bogoh henteu kanyana nyana bogoh henteu ka urang geus sampun aya ustad atau pendatang nu salat nisfu Syaban anggap anggap kadal teh artina sia-sia aing bae gitu ulah aya dusa kadal sia ulah gitu-gitu biasa urang ulah milu salah wallahu alam gitu bae geus urang mah tapi lamun tahapanana geus lain deui boleh kan geus teu ulah kadeuleu ku jelema ulah kadeuleu ku batur salatna sorangan aya salat nisfu Sya'ban khusus tapi sekali deui urang mah mun diajakan ulah di Bandung maya di Cilember pasantren Cilember pasantren Saifuddin kula pernah hadir di dinya lantaran boga babaturan di Cilember Bandung pas malam nisfu Sa'ban kadinya ngalaksanakeun salat ngendong di dinya isuk-isuk ngobrol jeung kiyaina kebeneran kiyaina murid gitu Cibundar Cibundar teh pesantren Kiai Haji Suyuti Kiai Haji Suyuti teh bapana Mitoha kula tuh bapana Mitoha gitu pokoknya guys itu ya Aki atau Bapak Kolota isuk-isuk ngobrol dongeng salat kukula ditanya menang di mana kumaha silsilah salat hukum cek fikih na kumaha terus kabelah itu na mentok nya mentok baca kula lah atuh ulah diberjamaah mendek masorangan terus panjang lomina akhirnya marahnya ibadah sih pakai marah segala gitu kan itu deui kula ente kukuhan teh mah di sebagian aya anu ngembang-ngembangkeun kos gitu teh berdasarkan fikih mah tetep bid'ah bae ulahnya jadi urang lamun ngalaksanakeun ibadah kudu aya parentah lamun parentah atuh ulah atuh urang mah beneran nya embungnya diulah pas cenah ta kiai tah mantep jasa geus tong Gusti Allah kemudian orang atuh ayeuna ancang-ancang rek puasa geus samemehna ge kuari geus kudu pemanasan heula namun main bola sok aya tren heula pemanasan tinju pemanasan heula keur carita fisik atuh puasa ge kudu aya pemanasan geus isukan nu biasa daharna 3 kali 2 bae
nu biasa 2 kali sakali, nu biasa sapiring metung setengah piring bae, atau nu biasa setengah piring saparapat piring bae. Tak kitu isuk-isuk uduk biasa sapiring setengah. Ngan aju lapar ke jam 10 setengah deui. Jung ke zohor setengah deui. Bener saeutik ngan remen. lain pemanasan tabat. Ya, jadi urang kudu tren abeh pas Ramadan urang ieu geus teu kaget. Geus kamari ieu ge dilaparkeun beuteung urang geus teu kaget. Ulah kaget lamun urang mantes puasa kuru eta bagus. Berarti bener puasana tadina aya timbanganana 50 barang mantes puasa 40 gering meureun teh mah 45 5 kilo bagus eta kos kitu puasa beneran. Ieu mah barang mantes puasa tadina 50 jadi 70 bisa pakai tinju kelas berat eta. Teu bagus eta kos kitu tah. Jadi urang embung we lapar teh embung kuru. Tah eta puasa urang ancang-ancang heula ti ku hari abeh pas puasa Ramadan urang teu kaget. Kumaha bedana nu kaget jeung nu teu kaget? Ari nu teu kaget mah begitu asup Ramadan biasa bae. Aktivitas biasa segala rupa biasa pedah rada lapar doang setik eueuh pangaruh sebab tatarina geus pemanasan heula. Tapi lamun nu datang-datang deuk be Ramadan puasa bakalna engke beda. Kaget ku kaget nyana nyarupaan ka peusing ngaringkuk aja peusing ya. Ditoel ge peusing moal hudang dibalangkeun nya ngaringkel bae teu hudang peusing mah. Da peusing ge urang boga anak kos kitu ieu peusing berarti. Atau abah nu kos kitu ieu abah peusing ieu. Atau berjamaah anak jeung abah atuh peusing kabehan tah mah. Eta peusing jadi kaget ngaranna. Jadi urang pemanasan ancang-ancang heula sambut ku urang Ramadan dengan penuh bungah jeung bahagia. Sakumaha urang deuk nyambut panganten. Urang dipangantenkeun disambut ku calon disambut ku urang silih sambut lantaran di jerona aya kebahagiaan. Di jerona aya kabungahan salakina calon salaki bakal mere kasenangan, calon pamajikana bakal mere kabungahan. Geus silih sambut bunga. Indung bapak di kedua belah pihak dirojong dianteur milu bunga. Jadi bunga kabehan di imah besan dahar teu dahar tetep bunga bae. Daharna jeung daging bunga. Eueuh dagingan beakeun aya ge jeung teh tempe bae bunga bae. Datang ka dinya geus eueuh daging eueuh teh tempe, aya ge sanghuras. Nu hajat mengaja bete di dahar blon teh. Sudah kongkoh cenah ulah idar cenah besi beakeun. Tah eta teh bunga bae. Ieu ge nyambut Ramadan pohara naon nu manta kurang bunga Ramadan pinuh ku pangampura. Urang asup ka bulan Ramadan beuh caroplok dosa-dosa urang. Geus teu bunga kumaha. Entek bahasana ge beda jelema nu bunga mah duh alhamdulillah kapanggih deui jeung Ramadan tah eta bagus tah. Eta hebat. Emang kunaon gitu ngeunah bukana jeung bonteng suri. Aduh. Eta mah tuh kos kitu mah ka awak-awakkeun. Tapi dareskeun eta ge dibandingkeun jeung kieu, aing mah karsel ya Ramadan geus tereh datang di puasana aing mah lah.
kuat jasa cek aya tarawehan segala aing greget itu milu aing isi milu capek cek pang tebagus atau mata kos gitu aya keneh di Cikupa 2 nu kitu ulah sambut dengan Ramadan sakumaha dan Ramadan dengan penuh kegembiraan sebab cek Kangjeng Nabi man fariha bidukhuli Ramadana sajelema anu bunga kadatangan bulan Ramadan gufira lahu ma taqaddama min dzambi dihampura sakabeh dosa. Masya Allah luar biasa. Sambutlah Ramadan ti kuari persiapkeun urang ulah pati loba dahar ulah pati loba barang hakan ulah pati loba ngunyam-ngunyam jadi diatur supaya pas masuk Ramadan urang teu kaget itu jelas bunga hate ku sebab Ramadan pinuh ku magfirah Ramadan pinuh ku pangampura bunga amat urang ayana Ramadan lantaran dosa orang setahun temun digundukeun meureun segede gunung Karang mah leuwih malah tapi ayana bulan Ramadan bisa caroplok pohara jasa bulan Ramadan mun urang teu nginget-nginget gadinya atuh urang biasa bae ke bulan Ramadan tapi begitu Ramadan ieu mun cara rinso marinso nyeuseuk kotoran-kotoran jeung bakteri-bakteri begitu diseseh pakai rinso bahkan mencuci sendiri rinso mah mentak loba nu gararandeng di imah nyeusehan sorangannya nah ieu ge sarua urang ge begitu asup ka Ramadan diseseh awak urang jadi bersih maha kawasa Allah maha loman Allah maha barahan Allah alhamdulillahirabbil malam Kemis nisfu Syaban ngaji 2 minggu deui ke urang penentuan tanggal hiji Ramadhan iraha insyaallah menurut hisab qot'i buatan ulama lain buatan Yahudi nyukum buatan Yahudi Happy Meris buatan Yahudi lain buatan ulama rumus-rumusna adalah bisa nyieun urang menang nyana nyieuna digelokeun saeutik urang ngagelok tayelah pake mah pake kula ge sok make ngan jang perbandingan tetep nu dipake nama satu kali kumaha bae ge ulama bae geus percaya jasa ka ulama tengetkeun jero hate bukakeun tancepkeun cinta ulama ulah cinta Yahudi sanajan mutahhir tetep bae ulah dipake ka cinta hiji be ulama tuturkeun sebab nu bakal nyapaatan engke yaumul qiyamah 3 hiji al-anbiya kadua ulama 3 syuhada ti kuari urang asupkeun ka kelompok-kelompok nu 3 eta ulah diasupkeun ka kelompok-kelompok Yahudi teh untung baheula ya ulama anu leukeun nyieun keistimewaan falak baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Di dalam negeri di urang geus tenar bahkan mendunia ialah Syekh Mansur gitu jembatan 5 Kiai Mansur jembatan 5 diparake lain bae di Indonesia di luar negeri ge dijempolkeun tetes Sulam Munairin tetapi di Indonesia ya kiai ekstrim ka ulama karena nyana modern rarasaan nyana tidak layak lagi Sulam Munairin dipake ngomong sacablakna sungut disoekeun bisa nyana lain kukula kujin saya jinnya asap ge soek teh sungut sing ada buatan wali sembarangan kakarak bisa ngitung Happy Meris jeung nyukum bae ge geus deuk nukangkeun ulama masyaallah naudzubillah min dzalik
tetep bae ulama bae nu dipake jeung perbandingan los pake bab naon guru kula di Cipanas ketika jam teh gerhana matahari di Indonesia baheula hitungnya bareng jeung Inggris, Belanda, Amerika, utusan dunia di urang ITB dan berbagai ahli palak. Ternyata nyana nomor hiji meleset cuman 3 menit. Nu lain meleset 10, nu 15 menit kurang kuat. Eta kan bisa diadukeun nyana pake sulam munairen cuman selisih 3 menit dianggap henteu. 5 menit ke arah. Eta ketepatan anak luar biasa papih Cipanas guru kula taki oleh Gandaria ngaguruna kadinya jeung nu sajen-sajen di ditu ke Bustomi tah ngaguruna kadinya akur mantep Takuari Tuardoy Tawarudoyong akur bae geus eta alalakur Serang Kampung Sawah alakur sebab pusatna ti Kiban Surta ketika GMT gerhana matahari dunia selisihna nyana cuman 3 menit Amerika 10 menit Inggris 15 menit Belanda malah kabur 20 menit tuh udah kurang kumaha deui Masya Allah mantap akhirnya ITB Institut Teknologi Bandung palakna akhirnya ngaji lah kapapih ITB teh ngaguru ka guru kula nu kumaha ditampilin sia ku aing. Ih, kurang ku bata kenyataan jelas. Terus utusan-utusanana ngararaji ai kuari make teu make ka ulama. Masya Allah. Ulama nek nguatan ulama bae lah di dunia datang ke akhirat geus terus bae jeung ulama. Ieu nu dibaca ku urang kitabna kitab ulama wali Allah. Lamun lain kita wali Allah ieu moal hayang urang ngadengikeun. Coba ge coba urang maca koran kuari. Koran Tangerang teh naon ngaranna? Tangerang sia naon ngaranna? Ngomong atuh. Koran Radar baca ku urang. Paling nu ngadengikeun tiluan. Obatan liwan lah kos kitu ieu. Tuh malah yang ngadengkeun bangsa buatan Pasek malah yang ngadengkeun radar ngadengkeun satelit ngadengkeun pos kota ngadengkeun Kompas Merdeka tah mah sapoe baca jumpa majikanana keur meulahan lauk jeung naon eta dikata tanggakeun bungkus tah koran tah cikene mah dibeli dibaca pakai bungkus ieu batu wani urang pakai bungkus pasti boleh lalagaan kitab buatan wali nyaksian di kurang didenge baca haju ku urang didengekeun atuh pan ieu jadi saksi utawi iku jadi saksi nu nyieun mah atuh nu teu nyieun ge atuh nyaksian nu nyieun utawi kadinya tah nu nyieun iku geus ngadengekeun wan wali mah teu maot buat ting sohibul kitabna ieu musannifna nyana keur hadir di dieu ulah dikira baheula abah ngaji Ihya Ulumuddin ba'da magrib minajul abidin ba'da magrib keur meujeunna dibahas aya belah dieu tah belah kulon jelema make jubah kasep eureun keur ngaji teh eureun kunaon ngaji tapi terus deui nyileuk ke belah kaler ka dieu eureun deui ngajina gitu eureun deui ngaji deui terus diuk pe di dieu di kaler tah nyana ngaji we almarhum Abah Minhajul Abidin ba'da magrib Telila terus eureun beres ka jero belila deuk salat isya nanti nu biasa 8:30 ieu mah datang ka jam 10 santri teh lila ngadaguan kana kaluar geus terus we ngaji-ngaji sababaraha poe kula nanya kejadian tersebut teh gua eta cenah waktu keur ngaji teh Imam Ghazali hadir coba eta tuh ieu ge buat teh hadir di belah mana meureun teh nyaho dideuleukeun we nyangan nyana paling neuleukeun ka nunundutan nyana
budak teranggap cara ke aing sial jasa. Masya Allah. Beda tuh aing ngaji jeung ke kitab wali mah lain deui. Ya Allah, nyadarkeun diri urang. Ngarasa diri urang loba dosa, sebabnya nama geus jadi ahli Allah. Urang dibaca berarti urang cinta, geus cinta ka wali Allah tuh diaku kunyana. Ieu loba faedah-faedahna mun urang macakeun kitab wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kadanan urang ngarang maca-maca. Macana ge hese atuh ngahartikeun makomo atuh urang ngadengikeun sadatangna otak urang jalayeun otakaneun urang atuh ieu mah ngan sadatangna bae urang samampuhna gegedena mah jalayeunna naon nyambungkeun diri jeung para ulama nyambungkeun diri jeung para wali-wali Allah Subhanahu komo ieu mah kuari Bang Haji anu geus teu kapake ieu hukum-hukum teu dipake di negara urang mah ngaji bab kisos padahal nas walil qisasi hayatu ya ulil mun di hiji nagara dilaksanakeun jelema zina dihad zinah muson ranjam maling potong leungeuna jelema anu maehan paehan deui teu kudu aya polisi polisi teh aja ngamankeun lamun dilaksanakeun hukum Al-Qur'an di antarana kisos di Indonesia bae heula di mimitian eta teh geus teu kudu aya polisi jang pengamanan model kitu paling ge jang perang doang. Sebab aman atuh urang neudeun sendal di masjid ge sababaraha poe moal aya nu maling. Kuari mah urang salat Jumat ka masjid teu khusu sendal kainget-inget. Pikiran teh ka sendal we kodal kulit anyar ya aing aman tante. Antaran berarti geus teu aman jasa. Tak butuh polisi. Jang saeta jang nangkep nu kitu kaasupan setan. Jadi anu katerapan ku setan nah ieu ditangkeplah ku polisi geus polisi eta kuduna mah nu bararesi sebab jada tukang nangkep nu teu bener aya prakuari di Indonesia kaasupna polisi teh kurang bener di mata masyarakat teh polisi ge kurang bener nu bener atuh mah nu bener di mata masyarakat polisi jore jasa heran di bagus-bagus gitu teu daek bagus. Jadi magusan kene abri di mata masyarakat teh abri mah rada deres. Padahal mah polisi eta gede jasa fungsina, tapi tetap di mata masyarakat jore bae hese. Eta meureun namun teu make helm tangkep. Pentil rusak 5.000. Teu aya SIM 200.000 nego jadi 50. Bahkan bisa 50, bisa 25 itu itu gara-gara kos gitu tameureunna nentah jadi bejore di mata polisi bahkan leungit motor lah geus ulah ka polisi lah geus kudu lapor kunaon emang lapor ongkon neangan teu aya dicecer duit deui jadi polisi teh jore bete di mata masyarakat Masya Allah kos gitulah tapi aya bagusna jelema ngirim barang ka Lampung sok di jalan teh terus bae dipenta ya polisi naik nah nyana aman tah ka Lampung aman ge lain teu mayar aturan beak 1 juta 500 biasa na 1 juta aya 4 hulu ieu mah ku sorangan atuh gedeannya na bloona nu dibawa ku urang tapi aman rada deres ya jadi geritakeun ke zoliman di Indonesia atuh ieu geus nu bareres ieu
geus teu berlaku ya hukum ya, tapi urang ku ngaji ge meunang ganjaran jadi nyaho. Walau darabu bisyatin aya hiji jelema ngaran Khalid eta ki Khalid pika sebeleun jelema teh lain pikaresepen Yuni na masalah Yuni tai. Pajelema teh sayuni aya Yuni kembang bagus. Dicari uman bae ku jelema kembang mah seungitan teu tetep dicium bae. Aya Yuni na Yuni tai. Lamun Yuni tai mah boro-boro ieu mah eukeur di lantai di kursi tetep dicempal balangkeun Yuni tai ngaranna. Lamun boga minantu geus Yuni tai atuh keur dieu ke dicempal balik sia Yuni tai. Tapi lamun urang bonan Yuni kembang, Masya Allah aya di imah teh sareungit bae. Ka mana si eta eueuh ditatanyakeun bae. Ka mana eueuh teu gadeuleuh ditatanyakeun bae. Ta eta teh Yuni kembang. Ieu mah Khalid mah kabeneran Yuni tai. Bis kasebeleun jelema pikaresepeun peureup. Ih Khalid luar biasa ya jadi ancaman kitu rekan-rekan. Pasti nu mantak kos kitu teh jujur. Tadi nama rekan usahanya na di limbah teh buhal luar biasa jeung babaturanana aya meureun bangsa 10-an mah babaturanana. Ke pabrik bareng ke mana bareng di warung bareng ai kuari ieu dikucilkeun diisolirkeun. Jadi dikucilkeun tak ieu direncanakeun dek dibunuh ki Khalid teh kuno 10-an. 10-an teh ki dadap ki waru ki pengki ki awi ta eta nu 10-an lobana jol deh ki Khalid bener datang di gurumutan. Jadi ki Khalid datang di gurumutan ku 10-an ngan make pecut atawa make awi ya 10 urang ceger ku 10-an ngeringkuk ki Khalid teh teu kebel pae. Dihajar di gurumutan ku 10-an ki Khalid ternyata pae tapi lamun diperhitungkeun peupehan saurang-saurangna moal mantak maehan. Misalnya kiwaru kumaehan ku neungeul sakitu mah moal kudu pae. Ki dadap ge neungeul sakitu mah moal kudu pae. Ki awi neungeul sakitu moal kudu pae. Ki Umar teungeulan sakitu moal kudu pae. Zaid teungeulan sakitu teh moal kudu pae mun ku sorangan teungeulan sakitu moal pae. Ngan kulantaran ku 10-an jadi pae. Nah ieu kumaha keputusan hukum syara. Lamun aya hiji jelema Khalid misalnya di gurumutan ku 10-an kemudian pae sedangkeun hiji-hijina teunggeulan teh anu sabenar mah ghairu qatilin urusan qisasna kumaha fafil qisas alaihim aujuhun nurutkeun cek hukum syara soal kakenaan ku bales pati ane qisas ieu adalah aya sababaraha jalan. Dihitung ku ulama ternyata ayat 3 jalan. Ngan di dia dipuat nu asohna wungkul. Jalan kahiji yajibu ala jamil qisas 10-anana paehan. Cek keputusan jalan nomor kahiji 10-ana 10 kabeh. Alasan nu mantak dibunuh supaya ulah terjadi deui pengkeroyokan seperti gitu. Biasanya nama bunuh kabeh supaya kaila yasiru zari'atan ilal qatli. Ulah sampai terjadi di mun engke dibunuh kabeh 10 batur moal daek ngeroyok deui. Kahiji. Nomor kedua sabalik natinu tadi layajibu ala wahidin minum. Ieu mah kabeh teu kudu dikisos lantaran
kabeh ieu henteu ngeunaan tenggelanana kapan henteu mematikan jadi sarwajon membunuh Syekh Hamdin berarti teu kudu dibunuh hanya bayar diat hungkul saurang-saurangna 1000 onta lumayan tah 1000 kali itu hiji onta teh mun urang 1 juta lah 1 juta 10 juta 1000 kali 10 juta seberapa 1000 kali 10 juta ya. Dasar SD puyeng nih mah puyeng jang hitung yang budak SD mah 1 juta tambah 0 hiji jadi sabaraha isi mesti kitu kan gesek keneh bae jadi 1000 gitu tambah tilu gitu 1 juta tambah tilu jadi seberapa 1 miliar siapa nyawa ngarantunya rupa itu 1 miliarnya asal kapai ge moal tanya kalau duit 1 miliar moal paling jago 1 juta 2 juta tak geus digenengan bae kudu diimah aduh keur carita tak eta kos kitu mahal horeng jelema teh gila mun 10 miliar ulah dibunuh bayar diat bae nu cak nu awal mah bodoh kabeh teu kudu bayar diat supaya ulah terjadi deui kaul kadua mah ulah dibunuh sebab pukulanana tidak mematikan mun saurang-saurang mah moal paeh mun saurang mah kulantaran 10 haji gurumutan paeh ieu bayar diat bae. Nah kalau nu katilu dibuat di dia ialah nu paling asoh berdasarkan dalil-dalil otentik setelah ditarjeh eseta lamun urang nyaritakeun tarjeh panghese-hesena narjeh sebab neangan kaul nu paling kuat tuh mentek Ibnu Hajar mah jago jasa ahli tarjeh manehanna Ye putus kieu. Oh. Ye putus kieu. Eta teh lamun jelema geus kos kitu luar biasa otak mah. Teu kumaha tinggal nuturkeun bae Imam Romli, Ibnu Hajar, teh eta buang sejelema-jelema nu otakna brilian geus teu kudu hararese mukaan ijtihad cara Muhammadiyah, mending mun becus. Buku teu becus atuh teh tinggalin bae dina kitabna dia coknya ada Ibnu Hajar motom sepira ulama cekal bukna tutugkeun habek ulama hese kos tu becus bae nah kalau katilu asahuha yajibu intawatu jadi kalau katilu musigar tengah nukatilu pang asohna nu dua tadi adalah asupna kana soheh muqabil soheh ialah asoh ialah nu bisa dipertanggungjawabkeun yajibu wajib dikisos intawatu lamun memang manehanana mupakat ay ittafaqu ala darbitil kadarabat manehanana memang benar-benar bertujuan untuk membunuh nah ieu mah nurutkeun ceuk kaul Allah tetap wajib kakenaan ku kisos keseluruhannya jadi ditilik heula motifna apakah cuma dek menganiaya apakah memang nyana bener-bener dek ngabunuh karena ya jelema cuma dek nganiaya doang terjadi pae eta ditinjau heula teliti heula iyalah kudu disidangkeun heula ka meja hijau setelah diteliti dari hasil penelitian mengarah kana tawatu ieu bunuh kabeh supaya ulah terjadi pengkeroyokan deui kuari mah dibalikeun lamun tadi dikeroyok hiji jelema kulobaan eta keur carita 10 mulaina mah ti 2 ti 3 ti 4 ti 5 ti 6 datang ka 10 atawa 50 atawa 100 sarua bae atawa salembur ngeroyok hiji jelema paeh atuh salembur kabeh bunuh
ya kumaha tuh asalnya neunggel kabehan bunuh bae kabeh ya Allah cenah kula mah nepak doang atuh sia teh naonan make nepak segala bunuh bae kabeh bae ya Allah ya Rabbi salembur kosong talembur teh kuarima dibalikeun aya hiji jelema sorangan ngabunuh jelema lobaan sorangan limanya ngabunuh lobaan aya 10 dibunuh ku sorangan kakarak 10 sabelah aing 40 ya sabelah ieu 40 sia mun hayangnya homa ieu mah kakarak 10 leutik tawa 10 mah tadi dibunuh kunyana 10 ku sorangan ai tadi mah itu sorangan ku 10-an ku ari mah 10 ku sorangan Masya Allah poharajas emang pantes jelema sorangan ngabunuh 10 ge lamun okos Sayyidina Umar Sayyidina Umar mah ieu kumisna ge ta gambaran dina kitu caritana hikayatna ti dieu gede ka dieu makin leutik ka dieu mecut jampang jago Betawi mah can sakumaha ka dieu wah aduh Sayyidina Umar jeung carang seuri Sayyidina Umar Jawara seuri teh jore Jawara seuri we kos algojo kumaha atuh lain algojo wae dipilih pada lagu aja tuh nu tilok sehari tilok paling geunya nama mesem sabelah taya si Umar ieu teh kacekel ku sorangan pepeuteyanan lamun dikitukeun teh teu nempel urang mapan ku sorangannya kecekel ku gede jasa berarti seter Sayyidina Umar Masya Allah dedeg pangadegna nu luar biasa wah moal aya di Mekah tenarna Sayyidina Umar sieun kabeh Sayyidina Umar jadi lamun Sayyidina Umar geus nampiling dak kelenger di Sayyidina Umar sakitu can make menyem-menyem eta oh kok make menyem-menyem teh ieu ge aya hiji jelema gagah maehan lobaan Ki Holid tadina kabur ti lemburna haju ka ditu ka Banten belajarnya na di Ciseeng. Waduh luar biasa pencat Ciseeng teh atuh. Ngagelok deui ka dinya tata Karawayan. Oh harap tati Cibeo meureun terus ka dinya nya. Permainanna geus bisa pucuk umun satungtung deuleu. Pokona mah jangan keluar tina syariat eta ilmu kos kitu mata tak rawayan teh kos kitu nyanam aing moal ngaganggu ka dia ulang ngaganggu kang aing cak rawayan tuh dia ngaing-ngaing itu tah bahasa rawayan mah cakeun aing bakal ngelek ku dia ngan tetep aing bakal perang jeung dia bahasa rawayan eta kos kitu sebab aing boga ilmu pucuk umun 40 imah ku aing bisa salengkah tetep aing eleh perang mangan tetep aing kudu perang bae jeung dia tolol tuh coba eleh geus nyaho tapi perang bae urang teh bakal perang deui ti mimiti Tangerang Serang Pandeglang tah kadinya ka Cibeo tah eta mah kabeh bakal perang bae mantap ieu kuari nyana ka dieu dagang naon kitu ngaranna madu sagalana eta teh jana keur nyelidik jalan lain dagang-dagang deui atuh deuleu sejarah Banten emang kumaha gitu supaya engkenya nyaho jalan mun di pasar kemis ka dieu di etek ka dieu mantak cenah mah lain sadagangna karuyuk ge nya dagang karuyuk terus bae ku nya tah cek cenah ge dia ulah ngaganggu ka ngaing-ngaing moal ngaganggu ka dia ngaing-ngaing pokona mah aing bakal eleh cenah mun perang jeung dia tapi aing mah bakal perang bae jeung dia jeblon eta iki Holid teh beres tamat ti Ciseeng jeung ti Cibeo kuari ka Ciamas Sadigo salah sedikit golok wadidinya
luar biasa geus asup ka jajaran kitu baju hideung-hideung termasuk Haji Podol aya di jonona di dinya hideung-hideung teh manu atut ku hari mah tuh Kiai gurun asup kadinya blonnya blon cek kula mah tuh Gusti Allah ragu alah san puas keneh bae Haji Mande terus ke Garut ka ditu Garut teh jago permainan luar biasa limbangan pohara eta teu beunang ka toelnya nama aju bae urang Garut jadi hiji-hijina kota teh hiji-hijina kabupaten emang aya kamonesan lamun di urang Banten geus ti Serang ka ditu geus lah pokona mah Tangerang mah teu boga permainan Tangerang mah Tangerang mah di aku bae kukulan teu bae tapi mun gelut menangan ya tugas kitu bae ti dituna tah mah Bandung aya Cikalong kemudian ka ditu mana ngaranna Garut aya Limbangan Cirebon geus puguh Kuningan aya ya mun urang nelusuri hiji-hijina kota teh boga permainan tersendiri beda-beda teh lamun permainan Cirebon nya nama ulin handap bae resepna handap aja nama lamun can bisa gelut di kolong sia mah dikaluarkeun ku aing tah eta Cirebonan teman-teman teh nya resepna di kolong Cirebon lamun Bandung gayana bae heula ditiheulakeun ai gelut mah kumaha engke bae Bandung tah pancen mah jago acting atuh di ditu na ge metak Paris pranon gitu ngarevan Java Bandung teh ahli mode mentaknya nama pohara ai timbul ti Karawang tapi nu ngembangkeun urang Bandung lamun geus permainan Bandung gitekna pohara jasa tah eta tanya apa pokona gelut mah deuk ele deuk menang sabodo asal penampilan eta Bandung ngaranna nu kos kitu tah lamun Limbangan teu Garut telasnya nama pan cicing bae pan ngahaneng bae tapi terus bae nya nama disepak urang cicing bae engke nya geus ngap-ngapan nyekal deui sepak deui ku urang ngancleng engke nya geus ngap-ngapan nyekal deui tolol teh coba eta Limbangan tah bagus kitu aya diadukeun sataun sakali Banten jeung Limbangan Banten jeung Garut permainan Banten jeung Garut diadukeun satahun sakali perguruan pencat ya Bandung mah elehan bae Bandung mah mata tilok diajakan nya mah tilu ye Garut Banten Cirebon Garut Banten Cirebon eta nu tilu mah sing hade lain lalagaan tah Garut Banten Cirebon tilu eta mah terus we unggal tahun tah mah diadukeun unggal tahun atuh sia mah buka nyaho sih kudu nyaho ti aing bae heran aing mah guruna ku kula mun dibejakeun ngaran-ngaran aya kan moal kula Banten nyaho Cirebon mau Garut mah geus nyaho jasa perguruan nu kuari nyaho jasa Cirebon nyaho eta tah di unggal tahun tren nya tilok aya Tangerang ngilu tilok aya Tangerang cuman cekolot baheula sing hade ngalawan Tangerang mah sebab Tangerang mah tikoro beda tikoro mah atuh hartina tikoro atuh kabeh ge leumpangna kan melalui tikoro Banten neuk ka Garut liwat Tangerang asup heula ka tikoro lamun teu pamit di Tangerang eles ya kudu pamit ser nu boga Tangerang Bandung, Garut, Cirebon, deuk tarung di Banten tetep kudu pamit heula ka Tangerang. Lamun teu pamit eleh bae kajen ku kumaha ge. Ieu lah pergaiban teh kos kitu. Jadi kalau mun menganut ilmu pergaiban, urang deuk ka Banten aya 4 nu kudu disalaman. Hiji begitu urang asup ka Serang, di dinya aya nu ngageugeuh. Kadua asup ka Banten di dinya aya nu ngageugeuh. Begitu orang dek asup ke Kesultanan aya deui asup urang ka jero Kesultanan 4 tak urang mun dek ka Banten teh itu siapa ngadaharan saoma lulu sih tilok sulam salam tuh teh jawaban nah ieu ge keur carita ilmu Banten tetep dek tarung jeung Garut
di Tangerang kudu hatur salam heula uluk salam heula teu uluk salam enggak sok nama kajen 1 juta kali ilmu Banten rarang sadan dibawa ka Garut rarang sadan geus hiji baca hiji berbagai hiji permainan jeung permainan eleh bae kitu kene Garut dek ngadu di Banten teu pamit heula atuh disepakan kurang Banten jadi ai boga permainan menteu ngan boga pataluka dia tuh mending eta aduh Gusti Allah lagu keur carita ilmu kadugalaan model kitu ieu ka mana ya Holid gara-gara nama ye guguru jadi jagoan ki Holid teh nah kuari ki Holid sorangan ngabunuh 10-an teu sabaraha ngan ngabunuhna teh murotab hiji-hiji tarung ka dieu sia ceker bak modar kada sia ceker modar nu hiji kada cek modar nu hiji deui mah diome sia nek sanasib sia jeung itu atuh da kumaha ayo gebugan heula ayo cansak kumaha teu karasa modar murotab hiji pae kabeh datang serse ya, tangkep Ki Holid bawa ke Polsek Pasar Kemis Polsek sieun dinya bisi ngamuk bawa ke Polres gesieun bawa ke Polda nah diinterogasi lah di Polda keputusan aya di hakim setelah disidang taya menurut hukum syara kumaha ieu wa man qatala Holid maehan jaman 10-an atawa 20-an atawa 30-an atawa salembur muratab hiji-hiji tetap eta Holid kutila bunuh ngan ieu anu kan kewajiban KPG kan ieu hayang ngabunuh Ki Holid nu mana ieu nu mesti ngabunuh ka Ki Holid teh di awalihim nupang awalna nu dibunuh eta lah nu berhak untuk membayar pati balas pati nupang heulana dibunuh saha ternyata nupang heulana dibunuh teh Ki Zayed keluarga Ki Zayed lah nu berhak untuk membunuh Ki Holid nu sejen mah atuh aya geus dibunuh mah nya dipaehan deui jangan sakali pan atuh paeh mah geus teu meunang dicaca geus bae eta anu kaditu nu 9-an deui diat jadi tetap keluarga Ki Holid nya Holidna dibunuh modar nya ieu nu 9 tanggung jawab keluarga kudu mere diat 1000 aya 9.000 mun aya bapana tanu tanggung jawab Bapak Holid bapana eueuh aya ge mamang cek mamang sial teu puguh teu karu jabat tilok naon tilok cenah ka dieu lain mere warisan mere nu kos kieu eueuh mamang ge aya ge kakana jeung adina keluarga kabeh tanggung jawab mun henteu di akhirat urang tetep bae kabeleteran eta pan berat eta kos kitu nyana anu boga kalakuan teu beres tapi keluarga kudu tanggung jawab Masya Allah kumaha lamun sakaligus ngabunuhna Ki Zayed teh 10 sakaligus kunyana teh dibakutet di talian dah 10-an nah beres dihijikeun tek langsung pedang budak sakaligus kumaha lamun Ki Holid gabunuh damaan sakaligus saha ieu anu kamistian kawajiban malas isos malas pati fabil qur'ah maka ieu mah kudu diundi sebab nu awal nu akhir tina 10 undi keluarga ngundi kabeh tek begitu diundi nah keluar Ki Umar anu kudu ngabunuh na nu sejen 9 walil baqina ad-diyatu sasesana bayar diat kultu cek sim kuring balau qatalahu gerul awal ketika
nu ngabunuh nanti aku nu awal sakumaha nu tadi prakuari mah bertindak nu kadua nu katilu aso doraka tetep bahkan wawaqa'a qisason terjadilah kisos walil awal diatun anu kadua kisos mah jadi ngan nu awal jadi kudu didiatan misti nama Ki Umar lantaran Ki Umar nu dibunuh pangheulana kuari endah anu katilu nu ngabunuh teh Ki Umar hakna dicokot ku nu katilu jadi bae kisosna ngan Ki Umar berarti kudu dibayar dia wallahu a'lam bis